kaum Samud anu dipimpin ku Kangjeng Nabi Shalih alaihi salam. Di awal kaum Samud anu sangat bangkawarah lantaran neruskeun kaum Ad. Gusti Allah diturunan Kangjeng Nabi Shalih alaihi salam, kemudian masyarakatna aya permintaan yang ngadatangkeun onta tina batu gede kalayan mujizat Kangjeng Nabi Shalih. Pamarti Gusti Allah eta onta kaluar tina batu tur langsung ngajurukeun anak nu anak teh kebal deui langsung gedena sarua jeung indung. Eta masyarakat awam nu barodo urang handap kalangan bawah mah langsung bae berduyun-duyun iman ka Kangjeng Nabi Shalih. Nuturkeun aturan-aturanana hiji onta teh antepkeun ulah diganggu gugat fazarwata kul fi adillahi wala tamassuha bisuin. Masyarakat awam anu bararodo kaum cacah mah dihandap teh arariman. Kapanasan kaum-kaum anu dileluhur pemimpin-pemimpin pemerintahan terutama di kalangan kerajaan ieu kunaon jelema ngagelok kasih soleh maka tuh nyanangayakeun gerakan-gerakan anti soleh di mana-mana pamflet dipetakeun kuari loba aturan-aturan anti soleh. Atuh aya nanti pamarentah kacau balau negara. Ditendun eta pamflet teh dihandapeun tangkalambon dihandapeun tatangkalan teh bu dipasang-pasangkeun sakumaha kuari nu deuk pilkada deuk jadi DPR baheula mah di tanggal kayu teh kuntilanak kuari mah gambar kiai tanggal kayu teh di tiang listrik gambar kiai geus puguh DPR nama jatah mah kuntilanak lalakina ieu dibarengan dihijikeun jeung kiai ulah sok sedih jasana le gambar kiai kaujanan kaanginan make udeng-udeng deui kiaina ge jeung Habib sarua hanya untuk sebuah kepentingan. Masalah sih jeung nya aing mah teman gambar ieu aing mah henteu atuh teu naon atuh aing mah maksudna ge lendek naon dengan duit kitu udah loba omong nya ge macem-macem bae masing-masing bae sih. Sok aja tegar gitu tuh budak. Nah iya ganti soleh teh luar biasa terus bayakeun kumpulan sakumaha kamari di jalan iwati dibunuh ieu onta. Di samping ngarencanakeun pemunduhan onta pembunuhan soleh nage tetep kudu dibunuh bae. Masya Allah karim. Sedangkan cek Kangjeng Nabi Shalih kade ieu onta teh kudu dijaga diantep sadaek nanyana lantaran nyana mah boga aturan sorangan ketika nyana kacai jang poe nyana khusus jang nyana unggul isu giliran masyarakat jang masyarakat nyana moal ngaganggu lantaran ieu mah onta teh onta mujizat. Susuna bisa jadi obat kesuburan jeung sajabana. Luar biasa tuh masyarakat mah iman ka Kangjeng Nabi Shalih. Cik Kangjeng Nabi Shalih lamun diganggu awaes supaya khuzakum mazabun elim bakal kadatangan siksa kate. Cik Kangjeng Nabi Shalih. Punya rencana di kalangan bangsawan kalangan pemimpin di kerajaan maka mulailah neangan jelema nu terkuat anu siap ngabunuh kana eta onta. Ternyata nu dijadikan pelor teh dua wanita nu dipake kahayang ku dua lalaki lantaran gelisna setan dinganana. Maka cek dua wanita teh kakak lamun hayang kakaula bogo kakaula ingin menyunting kaula kula mau pamenta iwati hiji naon tuh bunuh onta soleh lantaran bogo atuh siap bae ulah ningga karak ngabunuh eta leuwih teh eta kakak mah siap bae atuh kitu nu bogo mah
lantaran manehna jelema kaya maka neangan jelema nu bakal bisa dibeli. Ternyata aya seorang manusia anak zina ngaranna Ki Kudar. Maka Ki Kudar teh didatangan seorang geng anu luar biasa ye. Asalnya nama dibere pameulina bae. Sakumaha kahayang Ki Kudar bakal dicumponan, maka Ki Kudar siap untuk membunuh onta Soleh. Bahkan Kanjeng Nabi Soleh nage siap untuk dieksekusi. Pohar Ki Kudar. Maka kaum Samud anu sepakat sameme ngayakeun pembunuhan onta teh ngayakeun undang-undang anti soleh. Bahkan sababaraha tokoh masyarakat anu iman ka Kanjeng Nabi Soleh dipanggil dijeburkeun ka penjara, digebuskeun ka penjara. Masyarakat teh diembargo ku pemerintahan sorangan. Roda perpolitikan jeung perekonomian teh hajat disalurkeun ka masyarakat ku sadome hasud. Lantaran Kanjeng Nabi Soleh loba pengikutna maka masyarakat teu meunang migu jeung nuturkeun ka Kanjeng Nabi Soleh. Perekonomian ku pemerintah sorangan dibatasi, ditarangkepan jelema. Bahkan isu nu santer Nabi Solehna akan dibunuh. Ya Allah. Akhirnya jadi akalun saya titilah sekian puluh ribu ratus ribu masyarakat teh anu iman ka Kanjeng Nabi Soleh lumayan, tapi ente cara Kanjeng Nabi Daud teuing, ente cara Kanjeng Nabi Hud teuing. Nu iman ka Kanjeng Nabi Soleh aya 4.000 manusia. Deres mah deres ye. Deres. Tina sekian ratus ribu manusia nu iman ka Kanjeng Nabi Soleh 4.000 manusia. Tetap nyada maka junting di kukumaha ge iman bae. Bunuh masalah geus pokona. Nu penting ulama syahadat kula asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna shalihan rasulullah. Wah, loba nu dibunuhan masyarakat. Jadi horeng tiba heula lalakon kos kitu. Kumpulan masyarakat untuk siap menyaksikan dibunuhna onta Kanjeng Nabi Soleh ku salah seorang manusia anu dibuli siap untuk membunuh onta tersebut ngaranna Ki Kudar. Udang kunyana onta. Sehingga saya udah dikupat kapit ku eta pedang. Kupat kabit langsung tublas. Kencit ku Ki Kudar. Baiklah onta. Anaknya dikejar. Tetapi anaknya dikejar lompat ka mana lompat ka gunung. Begitu lompat ka gunung, lompat ka batu nu pertama teh. Batu nu pertama muka nyana asup ka jero. Sanggeus asup ka jero nutup deh. Asup ka jero eta. Anak onta teh asup ka batu nu pertama ngaluarkeun onta. Iyalah nu bakal kaluar hewan ti batu eta di akhir zaman anu bakal nulisan manusia kafir mukmin dabah teh. Geus moal bisa dihelak deui ke di akhir zaman. Mimiti lafaz Al-Qur'anul Karim bakal ditayakeun ku Gusti Allah. Urang muka Quran kaget. Quran ka mana hurufna? Dibukaan kurang teu aya, neangan deui ka lamari. Buka deui teu aya. Kaget, nanyakeun ka tatanggana nyokot Quran teu aya. Rome bakal eueuh ieu huruf Al-Qur'anul Karim. Tinggal aya jelema anu hafizul Quran. Eta jelema nu hafizul Quran teh ditita maca Quran urang ngadaengkeun nyana nu teu talar ngadaengkeun nyana. Cuman umurna sakedeung, teu kebal mararaot anu talal Quran. Tinggal paling nu talar kulhu kayak gitu tah.
talar bangsa kula tu bil falak binas anu bangsa lam yakunil teu katalar teh hese pabelit ikra lam yakunil hese eta mah pabelit biasa sanajan ini tuh watini ge pabelit watini wa zaituni wa turi sini wa hadal bananil amin aqul khalaqna insana fi ahsani taqwim summa radana wasbana illa alladziina amanu wa sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr ngacak teh budak nges itu nu talar Quran ge nu bangsa nu tatalar Yasin tabarok bangsa di maota tinggal biucak-cak buricak tapi mah gancang caritana timbul dabah eta berarti Yordan ke muka deblek keluar dabah eta nah iyalah nyana bakalna dibere ku Gusti Allah patlot tata patlot nulisan jelema kafir mukmin kafir mukmin atuh kadang tak katara di dieu sia kafir sia mukmin aya di dieu teu bisa ngahelak deui teh mah masyaallah kari ieu dabah nu eta masuk ka batu deui tinggal onta nu ieu anakna masuk ka batu onta nu ieu mah pae فَعَقَرُوهَا وَتَوَلَّوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ayeuna kaum Samud teh marincit onta atas nama kaum Samud padahal nu mencipta maki kudar dengan perintahan kaum Samud rame-rame terutama para malawi yakni tokoh-tokoh pemerintahan pembesar-pembesar di negara eta harita dipaehan laku ki kudar wa taulalacut kaum Samud anam rabbihim tindak perintahan pangeran untuk kuduna dirawat dimulai diamankan endahan dibuang kawarahna kaum Samud teh luar biasa terpercaya kana karasulan jeung kanabian Kanjeng Nabi Saleh alaihi salam bahkan wa qalu ngaromongna Saleh itina bima ta'iduna in kunta minal mursalin datangkeun coba ka kami kabehan ye jaon geus dibunuh nucak siap namun dibunuh bakal datang siksa itina datangkan coba siksa pribadi itu janji anjeun ayo ikut kabila mursalin mun maneh memang benar-benar mursalin datangkan siksa naon ayo ambo ya Allah ya Rabb cek Kanjeng Nabi Isa cek Kanjeng Nabi Saleh tamatta'u sok sesenangan maneh dalam rangka 3 poe 3 poe deui bakal datang siksa. Soleh lalu ngomong kuari bae. Kuari datang 3 poe sagala naon lah, pangeran bodoh amat. Ambo cek Kanjeng Nabi Saleh. Tetep bae pan kaula mautusan Gusti Allah maksudna diantarekeun datang ka 3 poe. Lamun teu aya perobaan 3 poe kakarak datang siksa deuk dikumahakeun cek kaula deuk dikumahakeun. Kieu cek Kanjeng Nabi Saleh dina 3 poe teh ke urang deuleu perkembanganna isukan isfarat wujuhum bakal kararoneng wajah deuleu bae isukan berubah wajah bakal koneng dina poean kadua ihmarat bakal beureum poean katilu fil yaumil salis iswadat hidung tah geus poean katilu hideung poean kaopat kakarak turun siksa delegeun ayo jangan ulah ngomong meleh ngadenge sia siksa coba isukan koneng teu beungeut kami dina sajeroning nang tangan ka Kanjeng Nabi Saleh naku Gusti Allah titah kaluar ti nagara Yordan wahai Saleh maneh berangkat jeung pengikut maneh aya sabaraha bae diperkirakan layang 4.000 manusia loba harita sok berangkat keluar di dinya
disiksa cek Gusti Allah ku aing bakal warah ya manusia kamana abdi kudu berangkat Gusti Palestina kidinya eureun di Palestina cicing lamun geus datang ka Ramlah Palestina maneh berangkat ka Suriah ka ditu amankeun lantaran anu bakal digoncang teh nu bakal disiksa lain eta bae sababaraha daerah berangkat gerak ke Palestina di Palestina sapoe dua poe berangkat ke Suriah. Kanjeng Nabi soleh langsung pidato para umat kaula nu aya di negara Yordan nu jelas di Petra di dieu jeung di ditu di Madain Arab. Kaula hanya memberikan informasi bahwa siksa tilu poe kaharep bakal datang, maka kaula dek ngajak kanu iman ka kaula instruksi ti Gusti Allah urang teh kudu berangkat ka Palestina siap-siap kuari kere wah jelema nu iman bebeh nuturkeun Kangjeng Nabi saleh Yordan Palestina deket jasa urang lamun ningali ieu Yordan, ieu Mesir, ieu Palestina. Di dieu teh tah aya kobah. Tilu nagara urang kadeuleu bisa. Urang aya di tungtung Yordan, Yordan kadeuleu, Mesir kadeuleu, Palestina kadeuleu. Lampu-lampuna katingali. Ieu Kanjeng Nabi saleh kita berangkat tadi dinya set ka dieu nyebrang ka Palestina daratan teu lautan. Daratan berangkat kabeh masyarakat Yordan leh di kamarana leh ngungsi emang aya naon bakal disiksa iraha opat poe kaharep isuk bakal koneng banget isuk kadua beureum katilu hideung osok macem-macem meleh tiba heula ge jana teh karar itu atuh beureum aja teh berjamaah kabehan ya mah bakal babe mah dek disiksa leh sok lalamunan teh sok hantem-hanteman amat leh teh kami mah berserta anu iman ka kaula jeung ka Gusti Allah kami nek berangkat aya sabodo atuh dek berangkatna kami nadaan di dieu siksa yang nyaho coba tapi lamun kami teu disiksa wah sial dibunuh we gimana bae ayana kami geus mempersiapkeun manusia-manusia anu bakal ngabunuh maneh ayo berangkat Kangjeng Nabi saleh ka Palestina lempang didinya ke Palestina teh jadi kesanajan deket ya pandari lempang mapan meureun 4.000 manusia anu iman matu lain setik waktu datang ka isukan bener masyarakat pipina beungeut na kararoneng kabeh silih tunjuk beungeut sia koneng sia koneng emang aing koneng koneng ngaca tuh itu koneng jika koneng kabeh bungut koneng tias kabeh ulah-ulah bener ya si soleh ya ekos kararieu mah omongan ngeceknya nih cenah poean ka hiji koneng ieu bener ya sana para rias ge tapi jangan percayalah orang ulah wakalan ulah kepercaya kadenge kabar berita ka Kangjeng Nabi saleh bahwa beungeut-beungeut umat nu aya di Petra teh kararoneng tuh berarti jadi ya siksa kajen ku kumaha Kanjeng Nabi saleh kan geus indit jeung nu iman. Masyaallah. Poean kadua bareureum kulit manusia silih tunjuk sia beureum. Bobeh rame. Di negara Petra teh rame harita teh ieu urang bareureum kieu teh pan meureunanan cek si soleh teh cenah bakal datang siksa mimiti karoneng ngaju bareureum. Ieu urang geus kieu kumaha apa iman bae gitu ka soleh? Aya penasehat hukum Yusril berendah bola waka iban atuh tunggu sapoe deui cek soleh teh sapoe deui ulah waka rajing atuh urang gengsi kudu iman mah tuh atuh gengsi ontak geus dibunuh ku urang solehna bakal dibunuh ku urang ada urusan siksa-siksa ieu tahan bae siksa naon sih coba jatuh urang lah sapira siksa meureunanan paling meureun datang batu kerikil-kerikil atau angin-angin atuh urang muntah yang bae sih. Go penasehat hukumnya hebat jasa.
nu ngaulah-ulah karena iman bener ratu iya bener ulah datang ke iman atuh padahal hati mah kabeh eta masyarakat iya bener kajian ku kumaha ge soleh bener ieu poe hidung kabeh beungeut masyaallah harideung beungeut teh harideung mah ngarobrolnya berarti orang isukan siap disiksa ya bener soleh ya kumaha tuh ya orang siap apa disiksa apa iman mah ya gengsi kudu iman ka Kangjeng Nabi soleh mah orang gengsinya lagi geus eueuh deuk kumaha coba yuk geus kieu ya urang lah coba yang nyaho isukan deuk kumaha coba datang ke PK4 mulai oyag-oyagan taneuh woi aya lininya bener lini urang ke mana ya tahan lini sakieu ieu di luhur galedeg wow tak gitu jekung bedug da mah ge kos kitu mah kilat sing purinya jegar sing jalegar galedeg sing jalegar bayangkeun ku urang-urang kakarak aya galedeg hiji dur bae ge sakitu poharana budak leutik mah sawan budak gede ge hajuna ke pamajikanna tuh dipegat-pegatkeun tama sawan tadinya pelampiasanana sing purinya jadi di luhur teh kilat jeung galedeg dihandap digoyang-goyang gugus ya Allah eta bumi teh ya Allah ya Rabbi jelema terus lompatan ka kaler ka kidul kawetan anu tabrakan nyana jeung nyana jeger ya manusia tidinya tuh ku Allah digedog-gedog we terus kadieureunkeun ke digedog di luhur kilat jeung galedeg sing jeleger geus beol nu bisa kukumaha tuh terus diputar ku Gusti Allah langsung digudag digedog terus bae digempakeun ku Gusti Allah das galedeg sing jelegar teh pluk kuari mah jelema nu hurup saurang-urang acan kabeh ngusruh numan tagfa'akhazat umur rajfatu fasbahu fi darihim jasimin maka Allah nyesat nyiksa ngeunaan ka kaum Samud pas batu gempa anu dahsyat zilzalatus syadidah lini anu luar biasa orang gempa kakarak 5 hektar 6 hektar 7 8 eta geus kieu kajadianana urang lamun nyaritakeun kamari gempa bumi anu aya di Padang datang ka kuari cenah kajeroanana 3 kilometer eta teh jelema setelah dikeker teh jelema aya di jeuk kedalaman 3 meter 30 kilo lamun 3 kilo berarti kan 3.000 meter sabaraha ribu manusia harita nu gempa di Padang urang lamun nyaritakeun berbagai gempa nu laletik mah Garut di ditu gempa Kula di Garut teh tepan eta aya jalan kareta kitu tah ieu kan pegunungan di dieu tah gunung nu belah dieu teh kapan nimpa kareta lantaran gempa kan di dinya dedengkeun di dieu kapan loba manusia emang jelema di dinya mah tilok saralat judi malulu Cina dilongsorkeun ku Gusti Allah gunung ti luhur ka handap brek datang ka kuari kapan eta sabaraha ribu manusia teh diangkat anu di Sukabumi nuku urang kadenge mantas tsunami Aceh harita digempakeun deui ku Gusti Allah lantaran jelemana tukang kredit malulukan di dinya digempakeun ku Gusti Allah datang ka kuari teh diangkat sabaraha puluh manusia Tasikmalaya urang lamun nyaritakeun anu laletik mah anu gedene Padang sabaraha ribu manusia ieu gunung tidinya dikadinyakeun ku Gusti Allah sedengkeun ieu kapan masyarakat tidinya ribuan imah gunung nu ieu ka dieu gunung nu ieu ka dieu tadina kapan digoyang-goyang heula urang nu mengaritakeun tentang di Padang sarua digoyang-goyang heula goyang Karawang mantep goyang gunung nah kunaon eta gunung gadarinya kabeh tadi beras
bisa dibayangkan ke urang Masya Allah karim ialah fa'akhazat humur rajfatu diabadikan di Al-Quranul Karim kejadian tentang kaum Kangjeng Nabi Soleh yakni kaum Samud urang bisa maca batin urang bisa nerawong komo lamun urang geus ka Yordan urang geus ningali ka Petra oh iyalah ditinggal kaum Kangjeng Nabi Samud mun urang ka Saudi Arabia kemudian berangkat menuju Syria belak ka kiri non gitu ka utara dirinya ka Pelaya Madain nah dirinya ge sarua kayak gunung-gunung anu dipatri dipahat dijadikeun bangunan-bangunan masih diabadikeun datang ka kuari urang bisa maca mun urang ka Yordan atau urang ka Saudi Arabia bisa neuleuh pahatan-pahatan kaum Kangjeng Nabi Samud kaum Kangjeng Nabi Soleh yakni kaum Samud ialah Al-Qur'an fa'akhazat humur rajfatu fa'asbahu fi darihim jasimin dihandap digoyang dilinikeun digempakeun anu luar biasa di luhur wasaya petak gledek minas sama di luhur dihandap bayangkeun ku urang sing celegirna ti luhur sing burilakna ti luhur dihandap terus bahkan suara-suara gemuruh wah anu hese dicaritakeun anak cakaol ulah kudu digoyang jeung galedeg ngadenge suara na doang ge urang kudu pae ku dahsyat-dahsyat ngadenge suara gemuruhna bae kudu pae jadi padange kapan aya suara heura teh kadenge gemuruhna suara teh kabeh ge kaget ieu teh aya suara naon di luhur lain di handap lain suara deuk aya tsunami kapan suara sarua bae teteh suara kos gitu misteri teteh suara kos Gunung Galunggung Tasikmalaya waktu kuda di Garut harita teteh kapan cek urang Tasik na aya suara heula guru-guru dugan aya kaget kabehan ge orang Gunung Galunggung dibere suara heula nu mentak wali Allah mah dibere tanda-tanda lamun teh mah aya gunung kemudian hewan-hewanna tarurun teh berarti dek disiksa urang kita hewan-hewan tarurun eta teh ngabejaan ka para wali Allah mah ku bahasa isyarat hewan anu pahameun wali Allah mah sarua jeung utusanana bahwa gerak keluar ti dieu lantaran dieu teh deuk disiksa mungkin orai mungkin binatang-binatang nu aya di leuweung atau di gunung keluar eta ngabejaan entak sing ade bisi di lembur urang aya orai aya monyet sing ade utusan Allah barang disiksa ku gempa dihandap ini anu luar biasa luhur kilat jeung galedeg sing jeleger fa asbahu fi darim jasimin maka jadilah kaum Samud di negaranya di desanya jasimina bergelimpangan tapak dekum mayat-mayat geus teu berdaya barikina ala rukab geus urut-urutna manehanana nentang ka Gusti Allah kuari mayitina rukab teu berdaya sing bergelimpangan bertekuk lutut dekat saha muntayang wae kabeh kabeh Masya Allah kos kitulah masyarakat jeung umat anu nentang kana mujizat tentang ka Kangjeng Nabi Soleh khususna ku ari ge lamun urang nentang ka Kangjeng Nabi urang atuh moal teh ku Gusti Allah disiksa ngan disiksa na ku Gusti Allah cepolan-cepolan urang di Tasikmalaya Gunung Galunggung kemudian kamari tsunami Aceh di dieu ge Pangandaran ditangakeun deui tsunami kemudian atuh kuari di ditu di Padang gempa bumi Sukabumi Cianjur Garut terus loba-loba di Banten ge atuh aya setik ieu teh mere pepeling ka urang kades ya lamun teu nurut ka Al-Qur'anul Karim diludeskeun ku aing cek Gusti Allah. Untung masih kene aya jelema anu ibadah ka Gusti Allah ikhlas tanpa pamrih
anu ti peting hudang mandi kacai tadarru ka Gusti Allah aya keneh nu maca Quran tengah peting ngalengis ka Gusti Allah zikir ka Gusti Allah cacak geus nu kitu ningali kahirupan kuari masyaallah dedengean urang di berbagai sektor korupsi di berbagai daerah pemalingan di berbagai penjuru pemabokan di berbagai daerah perzinahan ieu kan ngaranna ngundang tsunami ngundang siksa geus teu daek ngadenge ka ucapan kiai teu ngadenge ka Al-Qur'anul Karim di mana bae kuari mah mabok zina maling korupsi pemalingan nu kamari mah urang ngadenge sakadar maring HP jeung sepeda ningkat kuari kana motor mending lamun jelema teh dibunuh deui silih bunuh kuari mah pamalinganana gara-gara dibeulem kemudian kuari mah nu malingna atuh geus dibunuh deui bae aju kuari ka mobil deus mobil anu jarore mah mobil bagus dipaling keneh bae termasuk angkot ge dipaling bae kunyana angkot dipaling truk dipaling ieu mah kuari mah jadi pamalingan kabehan urang ada yang nu maling ngeri kuari mah kaluar ti peuting sorangan geus teu wani lantaran berhadapan jeung pamalingan pesto pan kuat yah ieu jadi nagara naon di urang teh masyaallah karim lamun jana ngomong hei sia kunaon maling bae ulah loba ngomong yah urang mah maling sakieu teu di luhur miliaran oge nya sakana teh aing mah maling motor ge udak-udak aing nyana ngaling urang teh dikukumahakeun saha si eta coba ngomongkeun si eta saha bejakeun lah kono eta eta jeung berekan pamalingan gawe ya Allah ya Rabbi ya fasbahu fi darihim jasimi kuari manggeus ambalayah bangke-bangke berserakan puluhan ribu ratusan ribu Kanjeng Nabi Soleh lagi saya di Palestina kemudian berangkat ke Suriah idina ku Gusti Allah kita berangkat dari ka Yordan kita ningali kayaan umatna jeung kita cara ricing deui eta mah sakadar menghindar tina siksa doang maka Kanjeng Nabi Soleh teh ceramah deui wahai dulur kabehan bahwa urang teh itu siti Gusti Allah kita balik deui ka ditu ka Yordan kita cicing di Yordan bae tetep berangkat deui di Palestina gitu nanti Suriah ka Palestina datang deui ka Yordan deket sih kan deket-deket ya antar negara kuari baheula ngahiji kan baheula makan Yordan Mesir ngahiji ngan sakadar aya Palestina doang Palestina Mesir tah eta aya Israel Mesir itu mah negara kuno tempel anu kuari mata bangsa Dubai Abu Dhabi kemudian Yordan eta mah negara anyar sagara Kuwait eta mah anyar pemisahan nah orang ieu mah jadi ke negara anyar teu mah hiji bae tot Mesir belah itu Israel Suriah Sam baheula eta mah negara kuno tah zaman Kangjeng Nabi Ibrahim Sam Syria nah Kangjeng Nabi Soleh balik deui umat diajak kabeh sebanyak 4.000 cek Kangjeng Nabi Soleh urang deuleu coba ieu tatangga urang kawau urang leluhur urang nu kamari nang tangan kana siksa Gusti Allah urang titah balik deui ka ditu supaya berangkat deui begitu berangkat datang ke Yordan Masya Allah karim jelema geus bararau nu ngaringkuk bae ki aya nu kitu geus potongan manusia paehna ye macem-macem nu mendak fa asbahu fi darihim jasimin aya nu ngagoler aya nu nangkarak aya nu nangkup aya anu diuk aya nu woker ki macem-macem nu ngarengkol iyalah jelema anu disiksa ku Gusti Allah datang Kanjeng Nabi Soleh kadunya fatawalla anhum ngabalieur Kanjeng Nabi Soleh ti kaum nagola cek Kanjeng Nabi Soleh padahal mah geus maot
tapi Kangjeng Nabi Saleh titah ngomong ku Gusti Allah, ya kaum, wahai kaum kaula, laqad ablagtukum risalat rabbi, jelas nyata yakin kaula geus sampaikan ka anjeun kana risalah pangeran kaula, amanat pangeran kaula, wala sahtu lakum, kaula geus ngasehatan ka maraneh kabeh, kade kudu percaya ka kaula bahwa ku teh utusan Allah, ieu onta sebagai mukjizat lain sakali kula terus bae ngasehatan, terjadilah kos kieu, walakin la tuhibbuna nasihin, tetapi anjeun teh teu hayang tresep kana nasihat-nasihat, akibatnya disiksa model karana. Gitulah Kangjeng Nabi Saleh nyarita diabadikeun dina Al-Qur'an sehingga urang bisa nyaho. Ieu teh kapan keur ngabeberah Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Kangjeng Nabi dicaci maki, diciduhan Kangjeng Nabi bahkan direncanakeun deuk dibunuh. Nalangsa secara manusiawi Kangjeng Nabi teh begitu Kangjeng Nabi nalangsa dibere dongeng ku Gusti Allah caritaan Kangjeng Nabi Saleh. Barang adenge caritaan Kangjeng Nabi Saleh, Kangjeng Nabi urang ngaragap dada, orang can sakumaha urang mah tuh. Geuning Kangjeng Nabi Saleh mah pohara jasa. Jadi ngarasa leutik Kangjeng Nabi dicaci, dimaki, dirusak, sahabat dan lain sebagainya Kangjeng Nabi narek dibunuh, diusir. Eta Kangjeng Nabi ngarasa leutik lamun deuleu ka Kangjeng Nabi Saleh alaihi salam. Diabadikeun dina Al-Qur'an tentang kaum Kangjeng Nabi Sam, kaum Nabi Saleh yani kaum Samud, ucapan Kangjeng Nabi Saleh na ieulah fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablagtukum risalat rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbuna nasihin. Kaunikanana aya dua manusia, nu hiji awewe, nu hiji lalaki, keur eueuh di dinya. Nu hiji lalaki ngaranna Kiargol nyana keur ka tanah haram Mekah, anu hiji deui awewe nyana keur nyaba kaluar daerah dinya. Begitu ngadeunge nu awewe bahwa disiksa di lembur eta, awewe eta hayang nyaho coba kos kumaha siksana, barang datang ka dinya lantaran nyalawat teu iman ka Kangjeng Nabi Saleh, eta gempa aya deui. Jangan gempakeun sorangan doa. Wah ada cing jeleger deui. Sakumaha tadi teh? Buak pada jang sorangan doa. Wah, sebab nyana bertanya-tanya kos kumaha siksana. Di jero hate nyana teh kos kumaha datang ka ambalaya kieu isi siksa kos kumaha ieu. Gara-gara teu iman ka Kangjeng Nabi Saleh jaing ge teu iman. Kos kumaha dibuktikan ku Gusti Allah suara wah si jeleger tubang wah goyang di handap berapa tinggal Kiargol nu keur aya di tanah haram Mekah nyana ngadenge bahwa ieu negara dua negara disiksa hiji di Arab Padain, nomor kedua Padain Saleh, nomor kedua di Yordania. Nyana hayang gegeraan bae balik ka ditu hayang neuleuh. Sarua jeung nu tadi di kos kumaha cenah eta siksana coba aing hayang nyaho. Padahal mah nyana lamun cicing bae mah di tanah Mekah atuh aman nyana moal paeh. Tah urang mah make padahal mah. Nah naon ge urang mah sok make padahal mah bae. Padahal tuh geus moal bisa, geus aya qada jeung qadar Allah. Qada adalah pelaksanaan Gusti Allah di alam itu. Qadar ketentuan Allah kuari ngahiji qada jeung qadar. Moal bisa aya anu nabrak kana takdir sanajan urang bertadbir. Usaha urang kukumaha ge moal bisa ngarobah kana takdir Allah Subhanahu wa taala. Urang mah hanya bersyariat doang, talamun urang cep inget kadinya atuh geus takdir. Eta budak tabrakan cak aing ge tadi teh si budak rarasan aing bakal tabrakan. Tah budak lamun teu kenceng mah meureun moal tabrakan teu bisa kitu.
Itu bisa kita tetep bae emang geus didinya meureun ajal kajian kuku mah ge teu bisa kokoseran hindungna aceng teh gara-gara naik motor cak mah ge ulah kenceng-kenceng beuh lamun aceng andai kata teu kenceng mah meureun moal pae tuh urang mah aya andai kata bae mah tetep bae teu bisa kayak geus takdir ti ditunda kos kitu ya aing sebenarnya mamun baheula na teu kadinya mah meureun moal kawin jeung si eta nya jorenya peke gara-gara aing ngaju cicing di dinya ka baheula teh deuk diajak ku babaturan aing ka daerah itu hanjakal teu bisa kitu emang geus kodokna ti ditu tulisanna bakal kawin jeung si eta atuh teu bisa geus bae ku ari mah mending bersyukur bae geus jore urang usapan jorena batu cincin ge jore jadi herang batu cincin menang meuli di dinya dipuri jaza waduh hideung digosokan coklat setik digosokan bogal peuting atuh herang atau pemajikan orang ya kurang di lapan kurang di bagus-bagus atau herang majikan orang ieu mah tun mantak henteu kadeuleuk bagus teh mah kos batu cincin diantep jeung garogek pandian ku urang pemajikan ka dieu sia ku aing di pandian gari apa naon ge ku aing dek diusapan ieu aing meuli penggosokna tuh gosokan 5.000 aing meuli ya pandian kurang diuyap geus bukna ulah hese-hese geus pokona mah make eta teh naon garang-garana baheula mah pare teh sabu pare dibeulem wah ieu kan kumaha ieu membukun ti anak cak urang teh ieu beres di sabunan mah diais urang pemajikan urang aju urang eta kuari digosok sat pan pak ieu berang atuh lain herang ledeh ieu mah sapoe dua poe pamulikeun urang parfum nu bagus atuh naon kitu ngaranna wedak ieu mah wedak mah keli bekel nya ngahutang deui kalina kan dek geulis kumaha atuh bedak keli oh tetep parang ti dampal dikabeungeutkeun kali mah pada tidak ampal dikabeungeut teu beres atuh nah nu bagus emang nu kos kumaha kieu dalah kolot baheula meuli di pasar kemis anu baruleut teh eta di caian eta nu hebat mah oh tah mah kieu leuwih parah tah mah kos kitu mah baheula mah aya di pasar kemis tu baruleut teh datang ka imah aja di caian angel jasa eta ka ieu nu ngaranna teas jasa Pak menang di Gunung Karang masalah tah mah meureun bisa pakai badut cincin itu lamun kuari mah eta parfum ngaranna terus dipakai sawak-awak mandi aju digosokan daki beunang kabeh eta baheula mah aya kos kitu eta nah jadi seungit awakna beulikeun ku urang baju nu bagus anu rapi melilipan anu hideung-hideungan Masya Allah, tunu urang ieu dipandang ku urang jas ieu geus dibagus-bagus ke jajore bae heran ya. Teu daek robas ya. Ngan rada deres bae ku rada aya Luis ya ieu. Bae digosokan ge rada aya Luis. Jadi maksudna aing lamun mamawasiat teh teu disaha-saha. Kan eta mah kamari ieu mah mun ku aing dibawakeun kondangan aing babaturan aing ngomong eta saha saha deui eta pamajikan oh sugan teh pembantu tah aing ngadenge kos kitu tah ih saya rada luis bari mah tetep urang nu ngurusan atuh diurus urang sia mah awak ieu kan rada gede ajur rada pendek geus aing meulikeun nu bude jasa ieu jadi berarti kan hampir kos barong lah sia ieu Masya Allah Karim Nailah diabadikan dina Al-Quran tentang kaum Samud anu dipimpin ku kanjeng Nabi Saleh alaihi nusa urang deui nu aya di tanah haram kiargol ngaranna lantaran ngadenge bahwa negarana disiksa nyana datang bener kabeh pemajikan anak tetangga wow Gus Dar kunyana ngacerit anu luar biasa
bertanya-tanya saruanya naga ieu si kumaha siksaanana datang ke para rae kabeh datang ke bangunan-bangunan ngan sakadar bangunan gunung bae anu henteu dirobajang diabadikeun ku Gusti Allah. Adapun nu lain-lain mah nu di dataran rata anu di macam-macam beak bae geus kabeh teh mah ku gempa. Nyana bertanya-tanya dahsyat amat kos kumaha siksana sih ya. Mulai wer wah. Naon ieu? Naon ieu cek nyana ieu? Mulai goyang-goyang. Ih, kieu mun jadi goyang kieu. Naon ieu meureun nya siksana ieu kos kieu. Meureun kos ieu teh sabaraha. Wah, di luhur mulai kilat, mulai wah, gua ledek sing cilegan jang maehan sorangan doang lantaran bertanya-tanya kos kumaha siksana sih. Maka ku Gusti Allah dibuktikan disiksa deui model kos kitu. Mantek Kangjeng Nabi begitu berangkat jeung para sahabat ti Wadil Qura terus melalui Madain Soleh. Kangjeng Nabi memehna dongeng ta ieu teh kaum-kaum Kangjeng Nabi Soleh nu baheula disiksa. Ieu teh Saudi Arabia, ieu Madinah terus ke belah ditu ka Kaler. Ti Kaler tidinya teh aya Wadil Qura, ti Wadil Qura nanti engke teh belok ka kiri. Tidinya aya pegunungan ngaranna eta pegunungan teh pegunungan Madain Soleh. Kangjeng Nabi nyaritakeun ieu ti Wadil Qura datang ka ditu hade urang ulah aya anu lalagaan hiji. Nomor kedua ulah aya nu aplen-aplen kudu dicepetkeun sebab ieu daerah siksa baheulana. Mulai cek Kangjeng Nabi berangkat dicepetkeun kuda ge dicepetkeun. Teu meunang aya nu aplen dinya sebab ieu daerah siksa Allah baheula. Ulah sok nanyakeun kos kumaha siksa cek Kangjeng Nabi. Lamun nanyakeun siksa kos kumaha awas. Wow, datang kan nyebrang ke arah Kangjeng Nabi. Stop. Anda pentanggal kormat. Etalah gunung-gunung nu tadi kurang kaliwatan di belah dia ti Wadil Qura tadi. Etalah kaum Kangjeng Nabi Soleh kaum Samud nu disiksa. Sahabat ngap-ngapan. Aduh, cek jana. Hatena cenah urang ieu. Henteu aplen dia mun di dinya aplen bakal disiksa deui bae. Mantek ulah urang ka Gunung Galunggung kos kumaha siksana Gus sia kena siksa ka jeung kumaha di dinya. Ulah urang ka ditu lelempangan ka mana misalna ka Aceh rek tsunami di ditu. Ulang hayalkeun kumaha si tsunami datang sia kena tsunami sorangan sia ka jeung kumaha. Gampang bae Allah mandek nyeun tsunami. Sanunya susu awewe digudekeun aju keluar cai mah. Wah disemprotkeun tae kena tsunami nya nang. Allah babakawasa nyeun tsunami tina susu. Ya Allah ya Rabbi. Selesai Gusti Allah ngabeberah Kangjeng Nabi melalui dongeng kaum Samud dipimpin ku Kangjeng Nabi Saleh alaihi salam bakal dilanjut ke masih keneh dongeng Kangjeng Nabi Lut alaihi salam. Yordania di dia Palestina tah di dia di tengah-tengah antara Yordan jeung Palestina ialah kaum Kangjeng Nabi Lut. Jadi masih kene Yordan kene ngan jauh hari nu tadi mah Petra kebelah ditu wetan hari ieu mah di dieu. Nah keh urang bakal nganyahokeun tentang sifat-sifat jeung tingkah kaum Kangjeng Nabi Lut alaihi salam jeung bakal dikumahakeun ke kaum Kangjeng Nabi Lut. Ke urang lanjutkeun minggu hareup. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ahmadu ngucap sebagai Ahmad bin Hanbal lan lian Ahmad minal a'immati saking pirang-pirang imam. Walam yathbut li basyari hadza lan ora tetep kadhe ki basyar hadza ikila basyar sohbatu. Para rewangan na Rasulullah sumertane Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li anna Rasulullah kana satune Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad kubidai ketemen dan pupuskeun ya Kangjeng Rasulullah wa basyarun sahurun ala utai ki basyar iku kan cilik.
ngucap ulama kabeh wa kharafa basyarun lan pikun sapaki basyar fi akhiri umri dalam akhir umri basyar wa kana lana ya basyar rajul suin iku wong lanang kang lain paus tutug ya qaul kula nudawa wa tazabai nudawa kana khatimatu suin anak pepugasan ki basyar iku pugasan kang ala bidawati aliin radhiyallahu an kalawan duane ka Sayyidina Ali moga nilar penuh sepelanu saking ali painam kasatunay kalaguan iku lama balagahu samang-samang satu magahu ing ali panam satuna basyar wabaha iku nyemelawa basyar ibni Ubaidillah ing anak ronone ki Ubaidillah bin Abbas Bola maka ngucap ya Ali Allahumma atil umrahu wa alhib aqlahu ya Allah muga ngadawakeun Tuhan ing umur ya basyar lan muga ngilangkeun Tuhan ing akal basyar istajaballahu ta'ala maka membadanan sabullah ta'ala doa alihin ing doa Sayyidina Ali fihi ing dalam basyar wa kanat lahu akbaru sunlana iku tetep gaduh basyar papirang caritaan kang ala pijani bi alin dalam rasulullah wa sahabilan pirang sahabat Ali radhiyallahu anhu muga nilar benuh sapa saking kabeh qala ibnu dawya wa jazaba ibnu dawya wa lamma zabaha samang-samang sanyemeli ya basyar saghira ingkang cilik roro pakidat summa maka sinepen kesemaka kailang napombo ke karena saghira Allahumma ingakale ya kana taqibu kang anda ya iku kandak ya bil masum dalam masumatan syadul asyar lan ngalagu ya ing kurang syiran alati tahijukan ngahudang-hudang ya asyar al ahsan ing pirang-pirang ka priatin wa tabkilan nangis wa nawatubkil uyun lan nganangiskeun asyar ing pirang-pirang netra hatayan dari benas malam-malam nangis apa anasu manusia nyeritakeun seorang manusia nu biadab Ki Basyar Ahmad bin Hanbal salah satu mazahib minal a'immah yang liana bahkan nuritakeun walam yasbut cenah li basyari hadza suhbatun ma Rasulillah Ki Basyar anu ngabunuh dua anak Sidina Abbas eta mah teu pernah babarengan jeung Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantaran Kangjeng Rasul pupus wa Basyarun sugir nya nama leutik bari gaya ditunya di Suriah Bashar Asad diberi nurutan ieu nya nama negara teh negara atuh penuh kunon gitu ngaranna cerita sebab negara kuno Syria Mesir Israel eta mah negara kuno Mekah Madinah Turki India eta ngaranna negara kuno urang mah negara urang anyar termasuk Amerika anyar ieu negara baheula boga sejarah di negara teh pohara jadi teu pernah cenah ngabatur ngabarengkeun Kangjeng Nabi jadi lain sahabat cenah mah golu cek ulama Basyar di akhir umurna pikun jeung nya nama jelema anu suul khotimah rajul su'i cek Ibnu Dahyah tungtungna Ki Basyar asad khatimat su'i dengan doa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu begitu Sayyidina Ali nguping bahwa Basyar teh mencit dua anak Ubaidillah bin Abbas paman Kangjeng boga anak Ubaidillah boga anak dua laletik berarti incu Sayyidina Abbas sareng incu Kangjeng kan berarti digigir nah begitu Sayyidina Ali nguping bahwa Basyar mencit dua anak Ubaidillah bin Abbas langsung Sayyidina Ali ngadoa Allahumma atil umrahu wa alhib aqlahu ya Allah muga manjangkeun umur ka Ki Basyar dina sajroning panjang umur supaya dileulitkeun akalna Masya Allah
doa Sayyidina Ali fastajaballahu ta'ala du'aan alafi doa alin fi ijabah ku Gusti Allah ye umurna panjang nomor kedua edan leungit akal tokoh masyarakat anu luar biasa doa Sayyidina Ali manjur edan ya Allah kana tahu akhbar sufi jadi bi Ali wasab loba cerita-cerita goreng timbul ti arah sidari jeung para sahabat-sahabat pokokna mah geus walah-walah bae geus jadi sampah negara sampah masyarakat urang lamun nyaritakeun sampah urang sok ngadenge bae gedeng deui ge tah sia eta pejabat jadi sampah masyarakat berarti lamun jadi sampah masyarakat mah nya teh mun di pabrik teh naon garang-garangna limbah berarti engke pejabat-pejabat mun eureun jabatanna limbah baru masyarakat ngomong gitu polisi mal kebel ge sampah masyarakat calon limbah lamun teu bener anu bener atuh biasa polisi nu bener rapi abri nu bener atuh rapi mantan pejabat anu bener-bener ngelolana jeung atuh bener-bener niatana ade iya tuh bagus ngan di masyarakat osok aya bebas saking beureun kanu teu bagus dewakeun mal kebal ge jadi sampah masyarakat asana kurang pati teleb mun ngadenge masyarakat limbah masyarakat sebeuh urang ngadengenakeun eta sebab urang usum limbah cek Ibnu Dahya barang eta Kidahyah mencit dua anak Ubaidillah tidinya indungna langsung sok bakidat ummuhuma aklahuma sok kana takifu fil musim nya sok nangtung di musim haji suku sokna eta sok jadi mencerak urang masuk eta artina make tumun budak mah kaget teh ngaran sawan sebenarnya mun budak sawan mun kolot sok eta lamun belah ditueun sok ngaranna edan itu sotrais tah geus sarua ieu sok kana ieu jadi unggal musim haji indungna nyana ngalaguna anu mantak ngahudangkeun kana kaprihatinan anu bakal nimbulkeun ceuri kana mata sehingga manusia nu ngadenge ngalngis mana nyanyianana ke minggu hari waruya wallahu alam bissawab.